Dauhan Ibnu Athaillah tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udai. Artosna nyaeta karasakna amis hawa nafsu dina hate wadda'ul udai nyaeta sebuah kata Nabi ngarupakeun panyakit anu hese diwareskeun. Dawuhan Imam Al-Bushairi wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala kubir rodo'i wa in taftimhu yang fatimi. Hari nafsu eta sapertoskeun budak leutik anu geureungusuan sehingga lamun teu disapih eta budak moal eureun-eureun kana nusukna. Para kasepuhan wargi sadayana, jadi dina badan urang teh sakumaha didhawuhkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dina badan urang teh nyaeta dina jasad teh aya nu namina sagumpal daging. Anu eta sagumpal daging teh lamun alus maka alus perilaku sakabeh jasad, jeung lamun ruksak eta sagumpal daging teh maka bakal ruksak perilaku sakabeh jasad. Anu mana disebut eta sagumpal daging teh sok disebutkeun qalbun kata Nabi hate. Jadi dina badan urang teh aya hate, anu hate eta teh fungsina lamun alus hati jalma maka perilakuna bahasana kepatangan lengkah sampeana bakal terarah, bakal sesuai jeung salaras anu diaturkeun ku Gusti Allah, bakal nyaman sesuai jeung kahayang nulipi kahayang ku lingkungan sekitar. Soleh, bager, dede, silih tulung, silih bantu, silih kuning dina aib, silih jaga dina rahasiahan. Sabalikna lamun eta nu namina hate teh goreng, maka jasadna perilakuna bahasana moal pikenakeun, reret pamona moal ngeunaheun, seurina ge moal seuri anu ngabungahkeun tingkah laku kepatangan lengkah sapeana ge biasana sok berlawanan bae jeung parentah Allah, begitupun jeung lingkungan sekitar pun teu nyaman kana kaayaanana. Naon sababna? Lamun eta hate urang hayang bersih, minimal urang kudu dibersihkeun tina kokotor. Naon kokotor dina hate? Kokotor dina hate teu aya sanes disebabkeun ku sok nurutkeun hawa nafsu. Jadi hawa nafsu mah hayangna teh sepintas spontan, nu dilakukeun teh nafsu mah hayang meunah bae. Jadi ibu, nafsu itu bisa dibedakeun mana sesuatu biasana anu bertentangan jeung hal anu alus jeung perkara hal nu goreng, itu bisa dirasakeun ku hawa nafsu. Biasana memang teu sadayana nafsu itu lain dipareungkeun tapi dikendalikeun. Tapi biasana sesuatu anu perkara eta menuju kana kasaehan malah kasalamatan keur akhirat, biasana sok patogennya jeung hawa nafsu. Jadi nafsu mah biasana sok ngalawan sesuatu anu alus dunia, alus akhirat. Sabalikna biasana anu digorengeun, anu dicilakaeun keur hirup di dunia maupun di akhirat, biasana perilaku eta teh
naon cirina sok dipikarsa ku hawa nafsu, sok dipikarsa ku hawa nafsu. Naon sababna? Sabab di antara sekian makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah, beras Allah mengatakan kaula pangeran anjeun makhluk sadaya makhluk nu diciptakeun ku Allah ngawaler ngajawab anjeun pangeran anu nyiptakeun kaula sebagai makhluk nu diciptakeun ku anjeun, kecuali hawa nafsu. Nafsu didamel ku Allah, ditaros ku Gusti Allah ari anjeun saha? Ceuk nafsu kaula anjeun. Kitu nafsu mah sampaikan ka dibeulung saurna ribuan tahun dina seueur neraka. Nafsu ditaros keneh ari anjeun saha? Kaula anjeun. Kitu nafsu. Ngalawan baik pertentangan baik jeung naon dipikahayang ku Gusti Allah. Maka dirinya dilaparkeun lah nu namina hawa nafsu, dirinya karek gerah tos sekian ribu tahun mengatakan kaula adalah ciptaan anjeun anu nyiptakeun ka kaula. Maka dina badan urang didinya aya sesuatu anu teu pati daek nurut ka Gusti Allah teh dina badan urang teh adalah hawa nafsu. Nafsu teh naon? Kahayang yang mana? Kangeunah. Saur Imam Al-Bushairi wa nafsu katifli in tuhmil usyabba ala. Ari nafsu teh ibarat budak orok, ai orok hayang we nyusuan teh. Lamun teu disapih mah, eta nu aran nyapih budak orok teh. Anu biasana dahar meunang untung naon, nu biasana peuting sare jadi ceurik bae. Nu biasana eta budak teh saeutak saeutik ayeuna urang lamun aya rewel aya kitu kari disusuan laku sabab ayeuna piraku kul nusuan saeulana. Curik nu arang ibu nyapih budak sapertos itu sangsarana indungna sangsara da budakna ceurik bae komo deui budakna. Kitulah nafsu dina diri urang. Lamun teu disapih urang diturutkeun bae ka hayangna, diturutkeun bae naon anu ngeunah ceuk hawa nafsu, didinya hate bakal ternodai, hate bakal kotor. Lamun geus kotor hate biasana sok rada berat meunang cahaya hidayah di Gusti Allah. Nafsu itu kadituna osok ngagampangkeun kana sesuatu anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Perintah Allah digampangkeun, naon nu dimuliakeun ku Allah teh digampangkeun bae ku hate eta teh. Tos rada berat kana hidayah nu kitu. Tos geus sieun naon anu ku Allah diancam, tos geus sieun anu ceuk Allah teh kudu anu masyaallah ieu makasih nu geuring keneh. Sok terkadang kitu urang aya dina hiji waktos lah jeung teuing lah kajeun itu karena aya hawa nafsu. Nafsu itu ngan saukur mudagna anu nyaman anu ngeunah tapi saharita teu aya nu dipikahayang ku hawa nafsu ngeunah salilana teu aya. Kahayang hawa nafsu mah bisa dicirikeun kahayang dengan sakitu dahar urang dahar osok mah enak ditentang arek imam kudu maca bismillah diniatan ibadah. Da mangte kahayang hawa nafsu, maka kahayang eta kudu diatur dikendalikeun ku urang, ulah nafsu anu ngendalikeun urang. Sakali deui arek imam enak teu? Enak loba tah enak saeutik? Enak teh lamun sapiring meureun leres. Enak teh lamun sapiring acakan 10 piring moal enak. Dasarna tuang itu adalah memang kahayang hawa nafsu, disebabkan nafsu makan teh. Leres. Nafsu makan diatur ku urang, ku agama pun diatur. Dahar isuk, dahar beurang, malah mun bulan puasa mah diatur eta dahar teh. Isukna waktu sahur, muridna waktu buka, diatur eta kahayang teh. Leres. Diatur. Begitupun urang kali urang diatur kahoyong emangna,
kade ulah tuang anu dan memang hawa nafsu gitu saenak-enakna tuangeun ibu tetep ngan saeutik nu enak teh lain nu loba da urang padahal teh enak teh mani resep pisan jeung sate sok macakan 10 wae teh sate tong jeung naon deui da moal meunah naon sababna da hawa nafsu enak sate lamun saeutik ibu ai kuliah enak teu kuliah lamun cokolot apa kuliah bising kedul cenah kitu nya ari kuliah enak teu enak kuliah teh dengan sakedap sok saja we kuliah setuh enak sate ngan sakedap enak sate kitu hawa nafsu henteu mikir panjang nu penting geunah saharina urang kahampangan enak dengan sakedap itu tuh tidak ngeunah gitu matak diatur ku urang diatur micin enak malah papangan tenan oge enak sate dengan sakit jadi anu enak itu kenyamanan kangenahan anu dipikayang ku hawa nafsu henteu abadi ngan sakedeung umurna ku sabab ngan sakedeung maka naon anu ku urang dilakukeun anu ku urang dipikayang rada dipikiran heula lamun tuangeun teh ieu tuangeun teh sae tah henteu manfaat henteu dipanyakikeun moal halal tah haram diamutan heula ai nafsu mah moal mikir kitu penting mah hareupeun ampuatkeun naon sabab lamun urang ayeuna geus paduk ngan saukur hayang ngumpul nyantos lamun saukur hayang ngumpul moal emut ka panyawat moal emut kana manfaat jeung teu engke karek geus di rumah sakit cek dokter ulah loba teuing ngadahar anu karek di dinya urang nulung ulah loba teuing ngadahar lada ulah loba teuing ngadahar pepelena ulah loba teuing ngadahar gula rupa-rupa lamun aturan ti dokter eta teh urang teh kusabab kumaha memang keur barang tuana henteu kakontrol panu am-ambai sebab kumaha nafsuna teu diatur teu dipikiran heula eta kakara dina tuangeun leukeung dina tuangeun mah mungkin nu rusak itu adalah jasad itu pada akhirna memang bakal rusak kabeh jamak moal aya nu salilana waras pasti aya geuringna moal aya nu salilana hirup pasti aya maotna ayeuna aya nu lebih bahaya nyaeta lamun tingkah laku bahasa paripola begitupun urang nyarios pun urang kudu dipikiran heula ieu teh nyarios ceuk nafsu mah da mani ngeunaheun ieu teh lamun teu dibejakeun teh bu ibu keur nariung keur naon nariung tatangga teh ibu contohna tatangga aya anu naonnya nya kajadian lah kajadian di tetangga teh omong namun anu pika sebel mah eta da lamun teu diomongkeun teh mani kumanya nahana teh mani hese leres mani budak mun teu ngomongkeun teh mani budak ku pala maneh asa teh ngadak gararete teu ngarareunna mani asa teu barta begitu der geus ngomongkeun waktu teu ngarasa sabar jam kayak dan dak mah nyaman cek nafsu nahan cek nafsu tapi lamun urang diturutkeun akhirna asup kana hate nyarios geus padusa ucapna ngadangu geus padusa kadanguna teras bae diturutkeun ka hayang nafsu eta maka hate lami-lami bakal kakotoran teu aya ti nu ngabersihkeun hate ilami sering diobat ka Gusti Allah sing tobat kurang sebab sapopoe miturutkeun teh hawa nafsu. Bu biasana urang lamun geus nyieun kaalusan, geus ngadanon kaalusan kasayan itu nafsu ngeunah-ngeunah kudu buat dibejakeun. Pokona mah kudu aya nu hafaleun. Naon sababna dan nafsu mah ngeunahna teh dipuji, ngeunahna teh diagung-agung. Urang ieu ditahan tos ngeun kaalusan urang teh ieu can dibijakeun mah teu nyaman we asana teh moal ka mana-mana ge lamun batur can aya nyahoeun teh
Orang ditanyakeun heula kunaon anjeun rek ngabejakeun kahadian anjeun. Lamun cek urang teh sugan bae geus dibejakeun mah aya anu nurutan, aya nu ngajalankeun, leuheung lamun kitu mah. Tapi lamun hawa nafsu biasa lamun ngabejakeun lain kitu. Nafsu mah hayang teh dibejakeun teh supaya diagungkeun, supaya dihormatan. Dibejakeun ku lawargi urang alhamdulillah keluarga abdina, alhamdulillah putra abdina, alhamdulillah pamaget abdina dibejakeun tapi dengan dasar hayang karena diagungkeun dihormatan itu kadina janten poekan hate. Biasa tina diri urang cek hawa nafsu mah hayang dipunculkeun teh anu saena bae nu alusna bae. Itu memang hawa nafsu sapertos itu. Urang sapopoe teh mimiti beuntak sampai ka pureung teh moal eureun-eureun dituturkeun ku hawa nafsu. Maka diatur didinya ku agama mah ibu bu mata jalma anu geus biasa geus bisa menguasai hawa nafsuna, geus bisa ngendalikeun hawa nafsuna, bakal ngeunah, bakal nyaman, bakal tentrem. Naon sababna? Sabab hawa nafsuna geus dikendalikeun ku hate anu salamet. Mana hate anu salamet teh? Hate didinya jalma anu anjeunna teu aya deui makhluk angin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuanna mun hayang kariduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala tingkah pola perilakunna teu aya nu diteangan deui angin hayang dipuji, dimuliakeun, diburuhanna teh hiji-hijina mun hayang ku Allah unggul. Eta mah geus luar biasa. Naon sababna? Da ari jalma mah umumna mah henteu kitu. Bu umumna urang lamun dihina ku batur hayang ngahina deui tah hayang muji kanu ngahina. Sesuai hawa nafsu. Memang gitu hawa nafsu. Bu urang karek nganturan biasana sok inget teh anu sok mereh lah tak anu tara mereh. Kitu hawa nafsu mah ngeunahna teh. Bu urang ayeuna saumpamikeun contona dina kahirupan enakna teh dipuji tadi hina. Ulah bakal langsung soleh. Jujur bae. Lamun urang aya nu ngomongkeun enak henteu? Lamun urang aya nu muji enak henteu? Enak pisan muji. Eta nu diteangan ku urang sesuai hawa nafsu mah hayang kumaha? Hayang dipuji urang. Komo lamun cek batu mah, bibi anu macana tadi diomongkeun ku si anu mani baget urang teh mani ngadak bantah eta teh hirung. Lamun diomongkeun. Tapi hati-hati, lamun urang geus dipuji, lamun urang geus dipangkatkeun, biasana timbul dina hate, aing teh jalma mulia, aing teh jalma anu memang pantas nami dipuji. Sombong ka dikuna, lamun geus sombong ngagungkeun diri sendiri, hati-hati. Hiji dua jeung iblis. Iblis diusir ti surga teh karena sombong. Tapi ayeuna urang diomongkeun ku batur henteu ngeunah kana hate teu sesuai jeung hawa nafsu. Dan nafsu mah hayangna diomongkeun hayang dipuji. Buktina aya nu ngomongkeun. Nafsu teh mani teu ngeunah, mani nyeri, tapi ingat nyerina teu ngeunahna urang diomongkeun ku batur. Beak dosa urang ngomongkeun kaalusan jalma nu ngomongkeun pindah ka urang tuh. Ditaros deui mending dipuji mending diomongkeun. Asa buka ngomongkeun. Urang mah tong boro-boro diomongkeun papendak we jeung jalma kituna teu ilikeun urang nanya teu dijawab padahal mah ngeureun teu ilikeun da mari inget bae datang ka imah.
si bibi anu ditanya cicing bae aing teh salah naon inget sing husnudon ibu lamun urang papanggih di jalma ditanya eta jalma teu nenggalan beureum keur nahan hayang ngisi keur mulas beuteung beureum sing husnudon bae mana jalma keur mulas beuteung mah bisa diganggu anggar bae kereung we kemana bae terus itu hawa nafsu mah hayang teh dipuji hayang teh dimulyakeun sehingga diusahakeun ku urang unggal poe tampilan komo biasana nu hayang dangdang rapi bae mah biasana mah lalaki nya ari mah nu nitahna ayo mah nitahna ibu ari ibu dangdang teh eta teh ambeh kumaha sesuai cocok jeung hawa nafsu tuh lamun yang soal saeutik tiunggat hadekeun lamun bau saeutik kuat seungitan nya alus eta teh teu dilarang cek agama teu dilarang tapi ulah sampaikeun kadangdan urang jadi ngahinakeun batu ulah ngarasa dandan urang asa pangalusna asa panggeulisna asa pangpantesna urang coba aing poe lebaran baju teh mani aralus di dinya hate mah nu gatuing eta jadi kalotor ngadadak meureun da mani asa masing-masing lagi asa pangalusna we cek keluarga ieu asa urang pangalusna mah cek ieu asa urang pangalusna mangga dangdan sae asal supaya nganyamankeun situasi lingkungan lain ajang nyombongkeun nonjolkeun di situasi lingkungan sanes jangan nyamankeun batur tong sok ngagundang gading diri ujung batur tong sok ningali kalemahan kakurangan batur eta teh sesuai cek hawa nafsu naon sababna dan cek tadi nafsu mah biasana kahayangna teh lobana teh nyilakakeun urang lamun geus ngomongkeun da mani ngeunah eta teh ngomongkeun geuning mani jika nu menikmati nanti nu apal pisan heuda sok kuring biasa mah sok ngomongkeun sok gibah da mani ngeunah eta teh karosna padahal masalah mah urang keur ngomongkeun teh dosa batur nu diomongkeun pindah ka urang kaalusan urang lamun aya eta oge kaalusan ibu balik pangaosan meunang meureun ladang pangaosan teh ceplos ngomongkeun pindah paneta teh janjaran teh naudzubillah min jadi akrab bae jeung maksiat teh hawa nafsu teh komo lamun urang mah bahasana mah terkadang henteu ngagorengkeun mah ngaluskeun tapi ngaluskeun teh ibu hati-hati ulah sampekeun ka aya nu direndahkeun mangga muji mangga ngaluskeun tapi ulah sampe ka aya anu karendahkeun bu ibu lamun muji hati-hati lain berarti ngarendahkeun nu sanes muji jalma itu ngagungkeun Allah anu nyiptakeun aya anu ngaliwat suami istri dipuji ku urang teh salakina eta salakina teh meni gagah jangkung bodas kasep berarti aya nu digorengkeun di dinya ai salakina mah teu disebutkeun memang tapi para tingis jelas cek ada teh meureun pamajikan mah goreng kitu pan urang kumaha di keluarga eta masya Allah bapak nama manis soleh getol tukang ke masjid berarti aya nu digorengkeun di keluarga eta ku urang daras teh da geus aya bahasa bapak nama berarti meureun aya nu sanes anu goreng teu dibejakeun ku urang hati-hati urang henteu nyebatkeun kagorengan batur tapi sasandinganna ku urang diagungkeun dibejakeun bisi kena karituna urang mawa opini mikir jalma sehingga jalma pun ikut ngagorengkeun naon nu digorengkeun ku urang nanggung dosana naudzubillah min dzalik lamun ibu ngabejakeun aib jalma terus aib jalma eta teh dikanyahukeun deui ku batur teh nu teu nyahoeun jadi nyahoeun dosana ditanggung kudu ngabejakeun mimiti kudu mimiti kudu kadua teh dibejakeun deui apal ti saha apal ti si anu
Tapi dak urang mah sok sangajan kitu ge geuning bahasana mah sok ieu kadinya tong bebeja ka sasaha. Cenah anu teh anu Tate urang teh geus dibejakeun tong bebeja ka sasaha, tapi da ceuk urang teh beda gandeng tong bebeja ka sasaha, bejakeun we ku urang teh. Ceuk nu itu teh ngomongna teh kitu bae. Kade tong dibejakeun ka sasaha. Eta jadi sade saapalin teh. Tong dibejakeun ka sasaha. Tapi dak lisan itu moal bisa nutupan. Akhirna kumaha jadinya hati-hati anu pertama ngabejakeunana bisa jadinya jadi jariah dosana. Alhamdulillah ini dari bahaya ngabuka aibad. Komo lamun kuring nyaritakeun hareupeun umum kieu contohna. Ngabejakeun hiji jalma nyangun satempat. Lamun hayang nyarioskeun batur henteu dosa carana hiji kieu. Aya carana lamun ibu ngomongkeun batur tapi henteu dosa. Carana hiji ngomongna sorangan di bumi sok ngacaprak sorangan di bumi aman eta mah moal dosa. Sapertoskeun urang dina hate teh urang teh unek-unek, urang teh geuleuh ka hiji jalmi tapi da urang teh nyaho sadar bahwa geuleuh ieu unek-unek ieu teh urang teh nyaho salah hasud ieu teh. Sehingga urang teh ya Allah mudah-mudahan ieu kuring hate teh da nyaho goreng hate ka jalma teh ieu goreng. Tapi lamun teh sampai ka ucapkeun disebutkeun sabar teh. Sae hewa ka jalma dina naon dina hate tapi teu ka ucapkeun sae berarti pangkatna sabar. Jadi ai sabar teh lain ayeuna urang gering terus ayeuna urang di bumi ya Allah sabar abi mah lain eta bae bener eta ge sabar. Loba sabar ibu ayeuna wayah lohor nu kuduna istirahat salat lohor sabar eta teh ngajalankeun dina parentah Gusti Allah. Wayah subuh keur mewujudna tunduh kacai sabar eta teh keur ngajalankeun parentahna Gusti Allah. Jadi sabar teh lain dina sarupa sababaraha rupa dina sabar. Ayeuna urang sabar tina nahan hate nu aya dina hate. Jalmi teh ibu sarua bae. Jalmi teh sarua bae hate teh boga geuleuh boga sebel ngan aya kolot mah anu ditahan ka geuleuh ka sebelna teh. Daku elmuna mungkin, daku bijakna mungkin. Akhirna kumaha henteu ka ekspresikeun. Henteu ka tingalikeun. Contohna lamun sepuh baheula mah geuning anakna omong-omong anakna pasebel-sebel parasea kolotna mah kadieu ngomong sing sabar kaditu ngabejaan henteu ngakspresikeun pasti dina hatena mah aya geuleuh jeung sebel. Ngan budak leutik mah biasana lamun kaambek teh pan langsung aya kahayang teh langsung dibejakeun aya kaguruh langsung ditingalikeun. Budak leutik mah wajar sapertos kitu. Urang ge entong sampai ka diekspresikeun mangga ambek mah mangga hewa mah eksebel da memang sifat jalma teu naon ngan mun bisa ulah sampengkeun ka didohirkeun. Sabab kumaha dohirna hawa nafsu mah hayang menggangkeun tingkah urang anu geuleuh anu sebel. Akhirna urang disebut ku batur dipandang ku batur anu judes anu tukang ngambek anu tukang nyarekan kan goreng citrana gara-gara kumaha nuturkeun hawa nafsu. Bo tina siri ge sarua urang sok siri senyum teh ibu siri ka jalma sababaraha rupa. Aya siri nu ngeunah aya siri anu ambak. Siri tina panon bae ibu mun bisa matahan. Bo ieu tingali ka dieu. Lamun urang keur hewa ka jalma biasana rarai urang kumaha? Sirina ge bere bari siri nyengire sabelah gitu. Terus pamang urang cing kira-kira wajah nu kitu enak henteu ditempona. Nyaman henteu katingalina. Teu nyaman. Lamun beungeut urang geus teu nyaman ditingalina, betaheun moal jamak babarengan jeung urang. Moal aya nu ngadeuketan.
akhirna kumaha naon sababna geus ngekspresikeun kahayang nafsu. Naon kahayang nafsu teh? Kaambek, kageuleuh, kajengkel dohirkeun, lamun teu ngeunah bejakeun, lamun hewan sebutkeun. Kitu kan kahayang hawa nafsu mah. Kahayang hawa nafsu. Tapi masya Allah didinya aya iman anu ngatur sing sabar, tahan ambek, tahan dina hate. Memang nyeri, tapi masya Allah kiparat dosa unggul, kan nyeri urang. Ayeuna urang diomongkeun ku batur ditahan, papendak jeung ngomongkeun biasa seuri bae. Da ieu nyarios mah dieu da teori mendingan meraktekeun mah berat meraktekeun mah. Jadi para kasepuhan wargi sadayana disebutkeun sabar jalmi ku sabab memang nahan hawa nafsu tina rasa hate anu mana hate mah hayang dibejakeun, hayang ngomong bu. Jadi ari sabar teh henteu dikaluarkeun naon aya dina hate namina sabar. Sanes kieu sabar teh Ibu. Lah aing mah sabar pokona mah urang teh contona aya anu nyokot naon dibunyi aya nu nyandak atawa anu ngaruksak cek urang teh bari poporong mah sabar aing mah pokona mah sabar. Sabar kumaha da sanes disebatkeun sabar. Tapi justru teu ngaluarkeun sama sekali. Teu aya ucapan jamak pokona mah kuring mah sabar. Moal ngambek moal kumaha pokona mah sabar kuring mah. Bari jeung popolotok tong teh. Sabar kumaha? Sabar tos kan urang ayeuna ibu keur ngambek ka saha? Ka budak keur ceurik hayang naon? Hayang jajan. Cek ibu teh bari popolotok. Sing sabar budak, sing sabar mata ge. Berarti eta teh ibuna nu teu sabar. Teu sabar ngaharepan budakna. Nu boga kahayang. Budak ek sabar kumaha dicontohan ku nu teu sabar. Gitulah. Jadi sabar itu lain pengungkapan, lain ucapan, tapi penahanan. Sebab hawa nafsu itu kahayangna sesuatu dikaluarkeun cirina kari kieu bae. Bahwa hawa nafsu itu biasana osok ngaruksak kana hate itu tadi adalah sebuah pemimpin dina badan urang anu mana lamun hate alus sifat jalma bakal halus, tingkahna bakal sae jeung bakal dipikaresep. Anu kadua lamun hatena goreng biasana cariosana panonna raut mukana jadi goreng. Naon sababna hate goreng? Biasana sok loba nurutkeun hawa nafsu. Mana hawa nafsu teh? Nafsu itu sesuatu anu dipikahayang ku urang, nu ek diucapkeun, nu ek dituang, nu ek dilakukeun eta kahayang namina hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu lamun urang boga kahayang ek eueut, ek tuang, ek jarios, ek ngalengkah urang ditanyakeun heula kana diri, lamun urang ek limpang ieu teh eka anu teh bener henteu, sae henteu naon manfaatna. Lamun urang ek nyarios, ek ngomongkeun atawa ek nyarios naon bae, taroskeun heula ku hate, ieu omongan teh alus henteu, sae henteu, manfaat henteu terus. Sabab kumaha? Sabab lamun urang selalu nanyakeun kana diri urang, moal bisa aya nu nyalametkeun hate urang angin urang sorangan. Moal bisa aya nu ngabaresikeun hate urang angin urang sorangan. Moal bisa batur mah anu nempokeun hate urang. Moal bisa batur mah ngabaresikeun hate urang angin diri urang sorangan. Sing seueur istighfar ka Gusti Allah. Hapunten wantosna abdi ieu songson teuing tos aku 5 langkung 15 menit. Mudah-mudahan riungan urang sadayana di ieu tempat adalah ciciren bahwa urang di antara golongan jalma nu keur diajar sabar, da hawa nafsu mah teu hayang gigieunan teh, da hawa nafsu mah ieu teh teu betah keur calik kieu teh, da hawa nafsu mah ieu teh teu ngeunahin dina lingkungan kieu teh, tapi sing yakin dina setiap anu dipikahi hawa nafsu khususna dina waktos ayeuna ruang lingkung kieu
dauhan Rasul mah bakal digugurkeun setiap dosa jalma nu ngalengkah kana tolabul ilmi sing horeng karena etalah nafsu teu ngeunaheun sing horeng karena etalah nafsu teu betaheun sakali pamudah-mudahan riungan urang sadayana sing janten kibarat dosa sing janten ditambihna ilmu ditambihna nikmat iman nikmat Islam sehingga urang sadayana dua dunia akhirat disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin.